Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Ujang Combro. Dinu danget ieu simkuring bade nyaritakeun dongeng anu pikaseurieun. Anu judulna Kudu 5.000. Mangga ka pamiarsanya wilujeng didangukeun. Dongeng bahasa Sunda pikaseurieun. Anu pikeun janten judulna nyaeta Kudu 5.000. Inget piwuruk pun biang kudu boga sakudua. Nya kuring ge lian digawe teh naratas jadi YouTuber. Dipernahkeun we jeung pagawean di kantor kabudayaan. Nya konten nu dijieun ge sabudeureun budaya. Tah lantaran sok nu nutur dunungan, rajen kuring ge dibawa dinas ka luar kota. Samalah mah nepi ka luar Pulau Sagala. Hiji waktu dunungan teh aya agenda ka Papua. Kuring dibawa. Nya tugas direngsekeun laju nguriling we keur ngonten. Sup ka hiji pasar. Nu dagang teh geus misah-misahkeun daganganana. Teh siga pasar umumna di tatar Sunda. Mun meuli barang teh nu dagangna ngaladangan. Rek meuli sabarahaeun, sabaraha kilo atawa sabaraha bungkus. Tah di eta pasar Papua mah itunganana bungkus. Nu tas di talian atawa nu di wadahan. Kuring tuluy nyobaan meuli markisa. Aya nu geus meunang mungkus. Hayang apal hargana. Berapa ini? Cekeng teh ka ibu-ibu nu dagang. 5.000 kakak. Tembalna. Beli satu ya. Satu tas unggek kuring muka dompet. Kabenaran duit teh beureum kabeh. Ah da bisi eueuh pulangan. Biar aku balanja 5.000-eun. Nya kuring uyap-ayap kana saku. Aya duit 2.000-an jeung 1.000-an. Dicokot weh 2.000-an 1.000 na hiji. Laju diasongkeun ka nu dagang. Eta mah teu ditarima ku nu dagang. Kalah seseurian. Padagang nu digigirna ge sarua kitu. Bangun nu nyengserikeun. Ini 5.000-an kan? Kuring mastikeun antuh puguh matak hameng. Nu dagang ungek bari anger gumujeng. Ini uang 5.000 toh. Nu gumujeng teh nya kakak kuring jadi milu hayang seuri. Ieu rada aneh kuring nyobaan balanja kanu gigireun. Nu manggu ini berapa? 5.000 kakak. Song deui duit nu tadi. Sarua bae. Teu ditarima. Bari gumujeng. Maaf kakak, uang bukan itu. Harus 5.000. Ini kan 5.000. Tuh 2.000, 2.000. 1.000 jadi 5.000. Dikitukeun teh kalah ger seseurian. Kuring gagaro teu ateul keur bingung aya dunungan. Horeng nilik-nilik tita tadi teh. Nyasong weh dunungan teh mikeun duit salamar 5.000-an. Ditampak ku nu dagang. Nganuhunkeun. Oh kutan teh kitu. Kudu pas meureunnya. Aduh abong kakara. Dongeng bahasa Sunda pikaseurieun. Ngeunaan jalma anu rehe. Aya 3 konsumen rental mobil kuring nu rada unik. Ngaranna Nani, Hani, jeung Sani.
Nani jeung Sani mah single parent. Geulis seksi make rok sok sauted. Di calana sok ngepas body. Mun aya perlu teu woleh nelpon kana HP kuring. Lain kana HP bapana. Sangkilang geus di papadonan mun rek nginjem mending langsung ka bapa ngarah puguh. Dan nu apal orderan mah si bapa. Dina datangna oge ka imah pasti nu ditanyakeunana teh ibu mananya bade aya priogi ka ibu. Kungsi keur mandi atawa keur aya perlu kaluar. Nu dua eta ditarima ku bapana. Maranehna milih indit heula sakedeung. Nepi ka kuring balik atawa nyampak. Alasanana ngomong sama ibu lebih enak. Ku nempo sikep kitu, jelas pisan Nani jeung Sani mah randa berkualitas. Geulisna teu matak ratug kaum pamajikan. Si hedet pokona mah. Cekeng lamun kuring keur taya di imah nya lamun kasih bapa. Da ieu mah bisnis. Anggap we si mamang nu ngaladangan gula. Angger jawabna teh enakeun ka ibu ah. Ka bapa mah karagok. Najan sabenerna jeung si bapa oge asa teu beda. Da sarua di awuran masako. Ih, naon hubunganana? Duka. Beda jeung Hani boga salaki teu geulis. Oge teu seksi lamun datang langsung nanyakeun salaki. Menilandes luwes jeung manjes nyebut aana oge. Barudak geus arapaleun jeung jadi bahan ledekan. Pas si Hani ngaringkang hareupeun panto langsung calecengiran bari ngaharewos. Penggemar AA sudah sampai. Siga harita poe Sabtu jam 8 isuk-isuk geus keketrok. Salakina nangtung teu jauh tuh kangeunana. Teh, si AA-nya mana? Ngantor. Ah, kok ngantor sih? Masa berangkat kerja sih? Harusnya kan nunggu aku dulu. Sebal. Sukuna tetenjrak siga budak boloho nu leulengiteun cocoan. Bati colohok ngadenge anu kukulutus kitu. Peureup mah geus bulet-bulet we hayang mepeg sirahna nu anyar rebonding. Kunci mobil diasongkeun. Duh, ngeunaheun mun diwewelkeun kana biwirna. Salakina unggek bari nyamperkeun. Teuing kumaha rarasaan. Manehna basa ngadenge kecap pamajikanana tadi. Grung mobil indit. Wahai Hani, kamu teh cager teu sih? Bapana kaluar ti kamar bari seserian. Ngintip sigana jeung kadengieun obrolan di teras da apan ukur kehalangan jandela. Selamat, Anda disukai nu burung bikangnya. Kuring nempak punduk salaki bari nyengir gendog. Barakatakna beuki narikan.